Asli lah, aing aya nu sebulan mah. Iraha tuh kawinna jeung si Wasim teh, mah nyer bobogohan wae. Nya kelas sia karena kayak masih budak ribut kawin wae. Keun we da geus zamanna. Tai ke boga anak kumaha daharna mun teu gawe mah. Make hut badag gue atuh. Los ke ah. Mas, ke weekend mah urang piknik ke kolam renang yuk. Non weekend teh tengah larti urang mah kolam renang mananya? Weekend teh akhir pekan, akhir pekan teh ujungna poe. Kolam renang eta we nu deket, urang berenang-berenang ria gitu. Ulah sore-sore, amun mangkatna sore balik ka peuting meureun. Nya beurang atuh Imas, anu nita sore. Nya eta sih mana tadi ngomongna ujungna poe. Ai, Imas Surimas, ai ujungna poe teh, poe Sabtu atawa poe Minggu. Oh gitu, maklum lah urang mah budak zaman now, tengah larti nu kitu. Dasar tutup termos. Urang lapar sia, hayang dahar, urang balik heula hayang dahar. Heueuh sarua urang ge rek balik rek dahar. Neng hayang mam sama mam jeung naon Ma oge can ngejos ya Neng, da mam oge teu aya babaturana. Kalau mang ke di baturan ke Neng. Lain nita dahar di baturan Imas, tapi ke jona eueuh deungeuna. Neng, urang kanu hajatan we yeuh, cenah ayeuna anak Mang Udin kawin. Nya Mang Udin rek kawinkeun si Dian nu bontot. Oh nyanggeus hayu urang dahar gratisan. Hayu mah capcus sore bisa dahar jeung daging yeuh. Nyanggeus hayu. Nyanggeus Neng ka ditu dangdan make setelan kondangan, beda disangka kondangan. Cenah mah amun rame-rame kuduna make masker. Duh ilah mah teu boga masker sia Neng, make masker naonnya. Komo di kota mama jeung si Masyaro oge beungeutna ditutupan make plastik. Piraku atuh Neng manya make plastik mah. Mah ame pencegahan tong menang virus corona cenah. Nyanggeus tangguan, mah ya akal ye. Iya Neng make ieu, mah make ieu. Nu bener wae mah beungeut Neng ditutupan make keler. Ya daripada di kota ditutupan make plastik, yang mending make keler teu eungap. Mama pilit make helm. Ih, iya helm hiji-hiji na urut bapak maneh keur bareto ngojek. Kumaha mah we lah, yang penting mah bahagia. Geus ki aya miang, mang geus lapar. Deuh, yang dari nuna. Aduh, eta keluarga ubur-ubur kamarana, dangdan kitu mani goreng patut. Punten, aya emak jeung Mas cager. Naon maneh Saro, urang mah cager. Saki jagjagna. Nya eta baju kitu, hulu di helman, si Mas di keleran, buah edan urang. Ih, waktu kondangan, pancik si Mas tadi tutupan betong benang corona. Emang sanu hajat atuh mah rek kondangan teh. Ya eta babaturan si Imas, pan ayeuna kawin. Anak Mang Udin, si Diana nu bontot teh ya. Aduh, kieu ya nu kurang informasi teh. Geus hayu buru saros, share ke milu moal, urang dahar gratis. Mah ayeuna mah nu kawin can meunang raramean. Teu meunang ku pamarintah nage. Nya teu rame meureun hajat teu raramean mah. Nya lah tutup termos. Di dasar nda japit. Mah kumaha amun eueuh nu undangan teu bisa dahar daging meureun. Iya no bener atuh Saro, manya urang sedang dan gelis-gelis tuh jadi kondangan mah. Bener mah lamun emak teu percaya sok lah ditu tempo sorangan. Urang mah teu ngabohong, barena ge urang mah rek dahar ya geus moal dideungeuna. Tokos emang ngadon wae.